para mitra kumadaramang sadayana carios nyambung nuju dueuna nyaeta kasarung kasayang maung urang teraskeun deui. Mang Jaya nuju nganca carios ieu tos dugi ka bagian ka-54 nya. Sabada namatkeun bagian ka-53 teh. Ayeuna nganca bagian ka-54. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi sadaya dongeng ti Mang Jaya official biasa dianggo hiburan pangpageramana. Nya acara bulangkeun paninengan ye jaman baheula gitu. Ka dulur-dulur mang nu aya di mana we margi nonton YouTube masa kuliah dunya tuh ningali Mang Jaya. Oh ieu mati menuju ieu bubuaran di negeri ieu negeri batur. Mugi-mugi sing hasil maksanya hasil pamaksadan kade ulah lali kalebur matu banjar karang pamidangan. Mangga tuh para mitra wilujeng mugi hasil maksad. Dongeng nuju dueuna para mitra kasarung kasayang maung urang teraskeun nambung nu disebut kembang kalapa namina suligar para mitra. Kembang kalapa teh namina suligar gitu nya. Aduh, lain mayang cenah kembang kalapa teh aya oge disebut mayangnya para mitra. Tapi nu disebut mayang kembang cabe. Aduh, kitu nya para mitra. Aduh kembang kalapa namina suligar. Padahal sok sesueuna mah eta mayang kalapa cenah deui. Mangga sok dianggo janurnya. Mangga dongeng nuju dueuna kasarung kasayang maung karangan Ki Leksa dina bagian ka-54 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, urang teraskeun deui hanca dongeng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leksa. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe care kapunten nu kasuhun kumargi para mitra sadaya. Dina mang dongengkeun ieu dongeng aya basa-basa nu lepat kitu diantawisna. Kirang mernah terutama unak usukna hapunten kitu atuh para wargi. Lepat masok aya wae salah maca teh ya, salah nyebut teh ya. Wah geus rupa-rupa para wargi sadaya. Memang ai manusia mah gudang kalalepatan, tapi sok sanaos memang gudang kalalepatan ulah dipinuhan teuing kalalepatan para wargi. Mudah-mudahan kalalepatan mah sakedik demi sakedik dikaluar-luarkeun ti gudang teh kitu. Ku jalan nyaeta nambihan kahadean atapi kasayan. Mangga urang teraskeun hanca dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung. Pamit lepat si kulup teh tulung-tulungan kumargi ningali nu ampul-ampulan teh dina kancah lain sirah doma. Wilujeng ngadangukeun. Si kulup harita cocorobokan bari jeung mak-makan menta tulung kaceleng luncat ka jero imah terus dregdeg lumpat nyampeurkeun ka Bilani. Puguh we Bilani meningarenyag sataker kebek. Barang ngadenge anakna koceak dengek katurug-turug terleng. Gabrug si kulup ngarontok ka Bilani terus ti pepereket nangkep ka indungna. Ari panon meuni burial buncelik jiga nu sakalor. Sungut calawak bari ngamekan ku sungut meuni haheho jiga tas lupat. Atuh puguh Bilani beuki geumpeur nempo kaayaan anakna kitu mah. Sanajan ngarasa reuwas nu taya papadana oge, pok Bilani maksakeun nanya ka anakna. "Ujang, kunaon datang-datang terus ngarontok? Jalu, kunaon? Kunaon Ujang? Kunaon ieu? Sing eling Ujang? Eling atawa henteu Ujang teh? Kunaon Ujang? Ieu? Ieu Ujang, kunaon ieu?" Cek Bilani meuni merekpok nanyana ka si kulup. Tapi si kulup tibatan ngajawab kalah nyusupkeun sirahna. Kana hanapeun kelek indungna. Atuh puguh Bilani beuki reuwas nempo kalakuan anakna. Ari rek indit nempo ka dapur teu bisa lantaran hese rek nangtung. Da puguh keur nyang hunyar lamar didiukan ku si kulup. Nu teu dek usik malah kalah beuki pageuh nangkep ka indungna. Atuh kapaksa Bilani nanya deui ka anakna. "Ujang ieu? Ujang, buru-buru bejakeun ka emak kasep. Aya naon atuh pangna ti buburannya luncat teh? Sok buru-buru bejakeun Ujang." Cek Bilani bari ngusapan sirah anakna. Ari si kulup masih keneh can bisa nyarita manehna teh. Sigana bae lelembutanana masih keneh kumalayang di awang-awang.
Tapi sakali ieu mah ngajawab ku isyarat. Si kulup ngacungkeun leungeunna sarta curugna meuni ngacir-ngacir nunjuk ka dapur. Bilani rada bungah sakitu ge gancang nyarita ka anakna. Oh, nya aya naon atuh di dapur teh Ujang? Cik atuh nyarita sakecap mah Ujang. Aya naon di dapur teh? Cek Bilani nanya deui kalawan sabar. Atuh pok si kulup ngajawab tapi estu sapamenta indungna ngajawabna cukup ku sakecap bae. Hulu, jawab si kulup ngan sakitu-kituna. Ngajawabna teh, tapi pikeun Bilani geus cukup sakitu oge. Gancang Bilani maksakeun nangtung bari mangku anakna nu teu daek klesot. Sanggeus nangtung leos Bilani ka dapur, maksudna rek nempo hulu nu dibejakeun ku anakna. Teu lila Bilani geus aya di dapur sarta teu miceun waktu gancang nempo kana kanca. Nu keur ngagolak ampul-ampulan ngagodog sirah Mang Itok. Barang breh cerit Bilani ngoceak bakat ku kaget. Aduh, ampun Gusti. Nah bet kieu jadina. Cek Bilani bari nu nasi kulup meuni satengah digubrageun. Geus kitu gajleung Bilani luncat ka gigireun hawu sarta krawak kana cai saemer. Piur seuneu nu keur ngagugudag di hawu teh dibanyur ku cai saemer. Pas seuneu pareum sapada harita malah cai nu dina kancah ge. Eureun teu ngagolak deui ari Bilani teu loba catur gancang kancah dipangku sarta blok dibahekeun kana taneuh sapada harita. Mangku kancah teu dicempal-cempal acan panasna kancah teu karasaeun ku Bilani. Kulutuk sirah doma geus robah cirim ngagulutuk kana taneuh gigireun hawu. Geus kitu mah leng Bilani ngahuleng. Meuni ngagateng bakat ku anteng. Bilani harita ngarasa bingung nu taya papadana. Lantaran teu nyaho teuing kudu kumaha nu dipilampah. Lamun manggihan anu sarupa kitu teh. Sajongjongan mah Bilani teh ngajanteng bae. Bari panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Melong kana sirah nu ampir ancur. Bakat ku geus lila digodog. Ngajanteng maksudna teh mikir tapi pikiranna kalah teu puguh rarasaan. Malah make jeung teu percaya kana tetempoan panonna sagala rupa. Sanggeus rada lila terus Bilani gigisi. Meunang sababa baralikan. Tapi hasil tetempoanna anger kawas tadi. Tapi dina kaayan kitu Bilani ngadadak meunang hiji kakuatan anu teuing ti mana asalna. Nganu jelas kaheran jeung kareuwas Bilani ngadadak sirna harita keneh. Teu lila pok Bilani ngomong sorangan. Nah ya ku goreng-goreng teuing nasib teh. Salilanangan ditepungkeun jeung nu ararane aing teh. Tapi jigana geus kudu kieu milik aing meureun. Rek buru-buru we disumputkeun ieu sirah sarta rek dikubur ku aing sorangan. Ku aing moal dibejakeun kanu sejen bisi matak jadi gujrud salelembur. Eares saja jagat. Cek Bilani bari terus ngojengkang nyokot carangka urut tadi. Geus kitu terus hulu domba nu ceuk tetempoan Bilani masih sirah Mang Itok teh. Diwadahan kana carangka bari dibungkus ku ulamak saaya-aya. Kalayan teu loba catur tuluy carangka ditunda di nu rada buni. Maksud Bilani lamun geus peuting kakara eta sirah rek dikubur ku sorangan. Geus mikir kitu mah. Terus Bilani mangku si kulup dibawa ka tengah imah. Rek ngadaguan peuting lantaran harita panon poe masih keneh katempo. Kacaturkeun. Sorena sanggeus liwat wanci magrib. Sakumaha biasa lamun aya nu maot sok diayakeun tahlilan itung-itung ngadoakeun kanu mulang. Sajabati kitu itung-itung ngabeberah ka kulawarga nu ditinggalkeun maot. Kitu deui di imah Bilani harita. Geus loba jelema nu rek ngariung tahlilan. Sakali ieu manu tarahlilan teh bener-bener boga niat rek ngilu ngadoakeun. Jeung ngabubungah ka kulawarga nu ditinggalkeun maot. Lantaran ampir sararea marawadahareun pikeun ngopi sabubarna tahlilan. Sajabati kitu itung-itung ngirim ka Bilani jeung ka si kulup. Lantaran lamun nyesa mah geus tangtu moal dibarawa deui bali. Bilani kacida ngarasa ngahlasna nempok kabela jeung kanyaah sakabeh tatanggana. Sedang pipikiranana harita keur baluang mikiran hulu domba anu robah jirim. Bari diuk milu ngariung jeung nu rek tahlil teh. Bilani teu waleh kumalayang pipikiranana, malah pok nyarita jeroning hatena. Teu kaharti ku aing perkara hulu domba. Moal kitu salah tetempoan aing teh.
atawa ngancek tetempoan aing wungkul kitu nate. Tapi geus yakin sababaraha kali ditegas-tegas ditempoan ku aing anger kitu. Cilaka lamun bener kitu teh. Lantaran tangtu nu dibagikeun ka jalma salalemur teh meureun. Duh, teu tega ting aing menyebutkeun oge. Cek rentos hate Bilani bari ngusap beungeut. Ari nu rek tahlil harita meuni geus ngagelak pasedak-sedak ampir teu kaasupkeun kabeh. Kapaksa nu ngariung teh dijieun 2 lapis ngarasa rereak ka bagian diuk. Ari jalma-jalma nu kasebut kolot dariukna jajaran hareup teu lila pok manglebe biantara. Bilani oge ka para sepuh miwah para saderek sadaya. Rupina parantos teu aya diantoseun ieu teh nya. Ku jalaran kitu mangga ieu acara tahlilan urang ngawitan bae. Cek manglebe parilep ngalalepkeun kopeah jiga nu sieun ragrag. Bilani pok nyarita itung-itung ngahaminan, ngamairan kana caritaan manglebe. Mangga manglebe nyiringan abdi mah. Cek Bilani bari ngareret ka manglebe. Nu direret harita teu nyarita kalah katerus ngamimitian muka acara tahlilan. Teu lila breng sora anu keur tahlilan dimimiti kadenge. Ngagerenggeng da pugunu tahlilan teh kacida lobana. Si kulup nu ngilu ngariung meuni teu daek cicing. Bakat ku heran nempolob jelema nu tingger rendeng maca tahlil. Panon salila narurat reret nempoan sakabeh nu keur tahlil. Sakapeung ret ngareret ka indungna. Ngareret nyidikeun bibir-bibir manglebe nu teu daek cicing. Tapi ari nyieun kaributan mah teu daekeun si kulup teh. Malah meni ngahep-hep we teu wani nyarita acan. Gancangna carita. Nu tahlil geus lekasan kalawan lancar teu aya bancang pakewu. Beres tahlil terus ngaropi bangun gelumbira pisan. Jigana bari silih tukeurkeun dahareun sanggeus rada lila ngaropi, bari sempal guyon pok manglebe nyarita. Tuh, para mitra yang mun ungal nu tahlil kieu nya. Datang teh maraopieun sorangan sewang-sewangan. Ieu teh jasana Mang Itok teh. Jadi jalma anu boga jasa ka jalma di alam dunya, kitu para mitra sadaya. Tangtos balasan lagi model Mang Itok kieu para wargi. Mang Itok seueur jasana ka papada manusia nalika anjeunna jumeneng keneh di alam dunya. Seueur jasana anjeunna teh hartosna mah tangtos ieu teh wuktos tos desa dipungkir deui. Tapi we Mang Itok salilana tukang heureuyan batur daek cecermed atusan deuna bae manehna sok sirik pidik. Tara daek nulung kanu butuh, tara daek nalang kanu susah. Wah, moal nepi ka kieu sigana para wargi sadaya. Ieu mah. Tos tiasa digambarkeun. Ayeuna Mang Itok margi jasana kacida pisan hadena pikeun masyarakat sakumna urang dinya geus tinangtos gambaranna ge tos jelas. Da aya paripaos nyebatkeun melak cabe moal jadi bonteng para wargi. Jelas atuh. Dacan aya carana mesti nganggo pupuk naon oge melak cabe jadi bonteng mah paling melak cabe teu buahan paling oge kitu para wargi aya melak cabe teu buahan salah ngaropeana kitu aya tujuan hade tapi teu ngahasilkeun ke tujuan hade lepat ngaropeana aya para wargi sadaya kitu mah aya mangga urang emutan sing waspaos. Mudah-mudahan pepelakan urang teh sing hasil sakumaha tujuan urang melak cabe sing hasilna cabe gitu. Dina ngaropeana dinangtos kedah numutkeun aturan-aturan nu parantos aya. Ieu mah kandun ngalenyepan we dina ati sanubari. Heuh aing teh bener kitu. Ai tujuan melak hade tapi teu ngajalankeun kahadean atuh moal jadi hade para wargi sadaya di mana-mana ge. Mangga urang teraskeun dongengna. Ieu mah intermezzo. Sakedik bahan katampi etang-etang pang beberahmana sasieun sabeunyireun. Mudah-mudahan tiasa dilenyepan dina ati sanubari urang sadaya. Mang Jaya geus sami. Heuh aing teh melak hade, nah melak naon ieu teh kitu para wargi sadaya. Sami ieu mah sami. Margi urang salamina kedah tumaros ka diri urang sorangan. Heueuh geus nepi ka mana pepelakan urang teh. Nah bener diropeana tapi henteu. Ieu para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun dongengna nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Gancangna carita nu tahlil geus lekasan harita.
malah sempal guyon ngarobro mang lebek nyarita deui. Para saderek-sadaya kumargi teh parantos rada wengi ayeuna sim kuring bade pamitan boh ka Bilani boh ka para saderek-sadaya. Upami para saderek-sadaya bilih baretah keneh ngarobra mah mangga we teraskeun. Cek mang lebek bari terus nangtung lalaunan ari Mang Ucin pok ngilu nimrung kana caritaan mang lebek. Ida kuring ge sami bade wangsul heula teh. Kampil ngobrol mah enjing dewe lah. Mang atuh Bilani permios. Cek Mang Ucin bari terus manehna ge nangtung. Tungtungna sarerea ngarilu nangtung. Buda naringalkeun imah Bilani. Nu tinggal kari Bilani jeung si Kulup pungkul. Barang sarerea geus barali ka imahna sewang-sewangan. Terus Birani minahkeun si Kulup nu geus sare ngagoler dina palupuh. Sangge si Kulup aya di kamar leos Bilani ka dapur. Nu dimaksud rek ngubur hulu domba nu geus robah jirim teh. Kalayan teu loba pikir deui gancang Bilani ngalilomang di tukangan imahna. Terus hulu domba nu jiga sirah Mang Itok teh dikubur jeung bungkusna. Sanggeus beres ngalaksanakeun pagawean, Bilani narik napas panjang sarta pok ngomong sorangan. Teu burung beres geuning dipigawe ku sorangan oge. Untung waktu aing keur ngajerita aya nu nyampeurkeun. Jigana mah moal aya nu nyahoeun batur mah. Lamun aya nu nyahoeun teh tada teuing aing ngarasa wirangna. Cek Bilani ngomong sorangan, lalaunan bari terus ngubah leungeun anu bolokot ku taneuh. Sanggeus beres terus nyampeurkeun deui ka anakna nu geus ngaguher sare. Atuh ari geus kitu mah jep di imah Bilani teh teu aya nu kadenge deui. Ari Mang Ucin sabalikna ti imah Bilani teu terus ka imahna. Tapi nyimpang heula ka imahna Bah Aok. Lantaran Mang Ucin boga keneh kapanasaran ngeunaan perkara Mang Itok. Sanggeusna Mang Ucin jeung Bah Aok dariuk dina sama pok Bah Aok ngamimitian nyarita. Mang Ucin, abah teh ngarasa panasaran hayang buru-buru nyaho kana dongengna Mang Ucin. Sok geura caritakeun ka abah ngarah tereh lunas hutang teh. Cek Bah Aok bari ngalaan totopong jiga nu ngarasa hareudang. Atuh puguh tarangna nu lalega teh katempo jelas pisan ari totopongna dilaan mah. Ari Mang Ucin gancang ngajawab. Mang abah, perkara dongeng nu bakal diceritakeun ka abah teh sanyana mah teu aneh bah. Lantaran kabeh oge geus katingali ku abah. Nganu perlu diceritakeun perkara nu bakal tumiba di satukangeun kajadian nu tadi. Ta perkara eta nu bakal diguar ku kuring teh bah. Ceuk Mang Ucin bari neuteub seukeut ka Bah Aok. Ke. Can kaharti ku abah teh maksud Mang Ucin teh. Lantaran ari nurutkeun pamanggih abah mah salila pakpik-pok digawe teh teu aya hal-hal nu matak heran. Nya aya eta ge nu matak kaget teh tapi da tadi basa jeung Mang Lebek geus dicaritakeun. Ngan teuing lamun samua sabuat abah ngali kuburan di astana mah jika atuh guar atuh Mang Ucin cing abah yang nyaho kumaha caritana ieu teh. Kieu gerabah. Ari nu jadi pikiran ger kuring mah nya eta perkala hulu domba nu dicokot ku si Kulup anakna Mang Itok. Mangkaning kuring narima amanat ti Mang Itok almarhum meuni satakar kebak cenah. Si Kulup jeung Bilani omat ulah dibere bagian setik oge. Sedengkeun imaapan meuni sahulu ku sorangan. Tahal ieu anu jadi bang baluh hate kuring teh bah. Lantaran tangtu bakal aya buntutna. Bakal remet kamale. Ramat kamale i perkara teh. Kumari cek pamanggih abah kira-kirana. Aduh ingat tuh. Lamun gitu carana mah abah ge ngarasa poekeun. Lantaran can bisa neguh pibalu kareunana. Nantang tu ari buntut nama bakal aya tapi abah teu bisa mastikeun. Cek Bah Aok bari ngusapan tarangna jiga nu bener-bener ngarasa bingung. Tah lamun abah teu bisa neguh ku kuring bakal diguar eusina nurutkeun pamanggih kuring. Ngan samemeh ngaguar perkara Mang Itok, kuring rek nyaritakeun heula hiji lalakon nu kungsi kadenge ku kuring ti kolot baheula. Ari dongengna teh kieu gerabah. Tapi kulantaran lalakonna panjang urang nyo cokot nu pentingna we nya.
cek Mang Ucin nyari tanah eureun heula di selang kumareman ududna terus dikakesek kana asbak bah aok pok nyelang nyarita sabuat Mang Ucin eureun. Soklah geura caritakeun. Ku abah bakal di Bandungan, abah ge hayangnya. Kumaha pengalaman Mang Ucin teh cik caritakeun. Mangga abah. Kieu dongengna teh. Ceuk dongeng kolot. Lamun aya hiji jalma nu muhit ka siluman maung. Dina maotna teh bangkena sok dibagikeun ka tatanggana, tapi jirimna nu katempo ku urang sok ngarupakeun domba atawa sato naon we nu biasa didahar ku urang. Dalamun geus kitu arwahna balikna ka nagara maung sarta didinya bakal salin jinis mindah rupa jadi maung. Jadi lamun raga badagna teu dibagikeun kabeh, maung sok cacad cenah. Da eta mah naon we atuh cacadna teh gumantung kana raga badagna nu teu kabagikeun. Lamun nu teu kabagikeun sukuna tangtu maungna ge teu bogaeun suku. Lamun nu teu kabagikeun teh ceulina tangtu maungna teh teu aya ceulian. Lamun kabeneran aya huluna teu kabagikeun tangtu maung teh moal boga hulu. Kitu lalakon nu kungsi kadenge ku kuring ba. Eta mah dongeng hungku bener henteu mah kuring ge teu nyaho. Wating eta mah saukur dongengeng kitu tak. Lebah dieu kuring terek narosila ka abah. Nah kahartos maksad abdi bah. Lantaran kajadian nu tadi ka alaman ku urang, sok sieun sarua jeung dongeng kolot. Cik jawab heula kira-kirana ku abah. Kaharti ku abah ge aya perkara dongeng eta mah. Lantaran abah ge geus ngadenge dongeng nu kitu mah. Ngan perkara bener jeung henteu mah abah ge teu tanggung jawab. Tapi naon hubunganna antara dongeng Mang Ucin bieu jeung lalakon Mang Itok? Cik jawab pertanyaan ti abah. Lantaran terus terbang abah mah masih keneh ieu can ngarti kitu tak. Cek bah aok bari neuteup ka Mang Ucin. Gancang ku Mang Ucin dijawab. Abah mah rada belet geuning. Cek kuring ge tadi apan geus dicaritakeun ka abah. Yen lalakon nu tadi ku urang ka alaman teh sok sieun sarua jeung lalakon nu dina dongeng jeung kolot kitu. Dongeng kolot. Lantaran Mang Itok ge waktu keur jumenteng apan muhit ka siluman maung. Jadi nu dipikasieun ku kuring teh bisi Mang Itok jadi maung eueuh huluan kitu. Namun kajadian kitu apaan? Ting kumaha terus nata. Mangkaning nu dipapancenan ngabagikeun teh kuring. Malamun Mang Itok nginta pertanggungan jawab ka kuring. Cik nepi kadinya kaharti, babah henteu dieu. Lamun can kaharti keneh mah teu teuingeun we abah teh. Cik Mang Ucin bari ngusapan punuk anu karasana ting puriding ting purineka. Bukana perkara eta mah tu kaharti atuh Mang Ucin abah ge. Nya, boga abah ge pikiran palebah dinya mah. Tapi nurutkeun ka hayang abah mah Ucin teh ulah gagabah nyangka ka batur kitu. Lantaran nyangka goreng ka batur nu can puguh karuhan gorengna eta teh lain kalakuan nu bener. Jeung digoreng we sungku sangka kanu lian teh. Ulah sok sungku sangka kanu lian bisi nu lian leuwih hade tibatan urang. Dosa kasebutna Mang Ucin eta teh. Kitu nu matak oge. Komo Mang Itok mah geus kaasup jelema nu dipikaresep ku urang. Malah sapangeus si lembur ge apaan nyeraheun ka Mang Itok mah. Ulah kitu Mang Ucin pamali eta teh. Teu panuju abah mah lamun Mang Ucin boga teka disarupa kitu. Ari abah. Kuring ge ngarti kana soal eta mah bah. Malah kuring kungsi ngadenge hiji katerangan. Nu netelakeun yen ngupat atawa ngomongkeun anu geus maot teh goreng. Lantaran rek haderek goreng oge manehna teh geus ngalaksanakeun kawajibanana di dunya. Tapi ari nu keur dicaturkeun ku urang mah lain ngupat perkara hade gorengna kalakuan Mang Itok lain ieu mah bah. Ieu mah ngabadamikeun perkara nu bakal tumiba ka urang lamun lalakon nu tadi teh sarua jeung dina dongeng kitu. Ai dongeng teh apaan kasebutna ge bohong. Boh dongeng anu kungsi didengekeun ku urang. Waktu kolot baheula ngadongeng ka urang. Kuring ge mineng baheula mah ngadenge dongeng ti emak jeung bapa. Mak pang-pang namun ngadongeng teh. Ngarek sarete digelnut we di dongengan.
dipikir-pikir mah dongeng teh kabeh ge bohong. Ayeuna usum dongeng dina radio sarua we bohong di dongeng teh. Ngan ieu mah bising kitu bah. Ai pikiran jelema pan sok beda-beda kitu. Lantaran lamun kajadianana bener kitu tangtu urang bakal ngulugut hate. Jeung milu ripuh dina nyang hareupanana oge. Kulantaran kitu nu dicaturkeun ku kuring perkara kasusah urang nu bakal kaalaman. Jadi nyaritakeun perkara Mang Itok na lain. Nu matak tetep ieu kajadian teh perlu dibadamikeun ku urang demi pikeun keamanan urang keneh. Itu pemaksudan kuring teh, Bah. Cik kartos henteu, cek Mang Ucin bari neuteub. Kaharti ku awak ge nepi ka palebadi nyawa. Tapi abah ge tetep teu tega. Teu tega ngadengina lamun Mang Ucin keukeuh teu nyangka kitu ka Mang Itok. Lantaran ku abah ge kasaksi yang pian Mang Itok teh teu munyung ka maung. Lamun teh Mang Itok munyung meureun matak buyur salalemur ear saja jagat. Apaan imang geus puguh Mang Itok teh ngabela diri sangkan salamet tina ancaman siluman buta hejo. Tapi lamun keukeuh Mang Ucin nyangka naon we nu bisa dipake bukti yen Mang Itok munyung ka maung cik terangkeun ka kuring. Eta abah mah kunyangka kitu ka abdi. Ceuk kuring ge tadi ye nya. Kuring mah teu nyangka ka Mang Itok henteu, teu nyangka munyung henteu, teu nyangka goreng deh henteu. Sabab ku kuring kasaksian ku panon sorangan, kadenge ku ceuli sorangan, teu nginjem ceuli, teu nginjem mata ceuk paribasana. Yen Mang Itok teh teu munyung ka maung, tapi tetep Mang Itok teh muhit ka siluman maung. Ari buktina nu kira-kira kaharti ku kuring jeung ku abah di antarana kieu. Kahiji, waktu Mang Itok jeung siluman buta hejo manehna ngamat maung. Kadua, waktu keur geringna kungsi nyarita sasar nu minang dicaritakeun perkara Prabu Malondra, si ratu siluman maung. Nu katilu, waktu Mang Itok datang ti panyabaan nu ti heula datangna dibarengan ku hiji kajadian nu aya hubunganana jeung maung pan. Pan eta teh hiji bukti meureun. Sakitu buktina Baba, piraku abah poho deui da can lila tu kajadian teh. Da kitu abdi manu matak, abdi nyarita mah lain nyangka lain ngan berdasar dumasar kana bukti-bukti nu aya, sigana wae sigana kitu. Tapi abdi mah teu nyangka henteu ka Mang Itok henteu. Daek samedin teuing. Aduh. Ampun Gusti nu Agung upami abdi kedah sungguh sangka ka Mang Itok. Perkara anu aya patula patalina yen Mang Itok hartos nama munyung ka siluman maung. Mung imah dumasar kana bukti-bukti nu aya. Duh kata abdi ge, kan ieu mah perkara ieu teh dibadamikeun jeung abah teh susuganan abdi meunang luang kitu ti abah. Da abah mah parantos sepuh kasebat legok tapak genteng kadek, parantos seueur pangalaman gitu ta abah. Nepi ka dinya Mang Ucin nyarita teu lila atuh bah aok nyarita deui. Ai kana perkara eta mah abah ge inget keneh. Tapi tetep teu tega lah lamun Mang Itok disebut munyung mah. Jabati kitu asa kurang kuat bukti. Buktina kurang kuat Mang Ucin. Nah bisa Mang Ucin mere bukti nu saja encing. Lamun aya bukti hiji deui abah kakara percaya kana sangkaan Mang Ucin. Tah. Lamun kitu kuring kakara rada ngeunah kana hate. Lamun abah boga niat kitu kuring kacida pisan ngarasa bungahna lantaran kuring geus boga rencana kitu teh. Sok bandungan ku abah ya rencana kuring. Susuganan luyu jeung kahoyongna abah. Cek Mang Ucin bari eureun heula sakedeung para mitra sadaya narik napas panjang ngarenghap ti ditu mah meureun. Pikeun ngumpulkeun tanaga neruskeun dongengna. Kumaha caritaan Mang Ucin salajengna diantawisna Mang Ucin nyarios kieu. Tah. Jadi abdi boga rencana bah. Sabab lamun abdi sareng abah terus-terusan Prabu Caturno can puguh buktina, sarua jeung paribasa marebutkeun lodong
tanpa isi balung tanpa isi gitu tangtu hubungan urang teh nu hade bakal puka supaya ulah kejadian gitu leuwih hade urang teangan bukti nu bisa misah kana pamadegan urang nu pasalia tapi bakal deh pikeun neangan bukti urang kudu aya pangorbanan kulantaran kitu naha Abah sanggup ngorbankeunana lamun Abah sanggup ngorbankeunana tangtu bakal mangi bukti nu nyata cek Mang Ucin bari neuteup ka Bah Aok nu keur molohok ka Mang Ucin. Bener urang buru-buru neangan bukti ngana urang teu katuluykeun pasea tapi naon kudu dikorbankeun ku Abah teh nyai tangtu kudu sanggup ngorbankeun badan lantaran lain pagawean enteng-enteng neangan bukti model kieu teh cek Mang Ucin bari neuteup ka Bah Aok leng Bah Aok ngahuleng barang ngadenge caritaan Mang Ucin teh kulantaran era ku huis jeung era ku kakolotan pok Bah Aok ngajawab wah nama ge kudu ngarasa cangcaya ka Abah segala rupa Mang Ucin ari pikeun diri Abah mah moal ipis buri nya hareupan kieu mah ceuk paribasana ge sok sanajan kudu ngorbankeun nyawa Abah mah rela demi pikeun ngabelaan keyakinan sorangan tapi Abah can ngarti kana naon-naon kudu dimaksud ku Mang Ucin cik caritakeun ka Abah nah kumaha carana pikeun neangan bukti teh cek Bah Aok meuni geus teu sabar kieu carana Bah meungpeung kuburan Mang Itok umurna can jejeg sapeuting ayeuna keneh urang ngarintip pikeun ngabuktikeun caritaan kuring tadi tangke bakal kasaksian ku Abah jeung ku kuring naon sabenerna nu bakal tumiba ka Mang Itok sakitu carana teh Bah kumaha Abah satuju tah henteu jadi kitu maksud Mang Ucin teh nya naon maksudna lolos kana kuburan Mang Itok waya kieu jabat kitu naon hubunganna jeung pangorbanan Abah ieu teh cik terangkeun sakali deui ngarah jelas cik Bah Aok bari rada kerung diajak ngintip kuburan mah lantaran Bah Aok teh geus kasohora sanajan kolot ge borangan tapi demi pikeun ngajaga ajen diri Bah Aok teu nemongkeun rasa sieun ka Mang Ucin ari babat masih keneh tatanya apaan tadi ge geus disebutkeun ku kuring ngintip kuburan Mang Itok teh pikeun ngabuktikeun caritaan kuring sajabat kitu sangkaan Abah jeung kuring teu terus parebut catur ngeunaan perkara Mang Itok ari sangkut pautna jeung nu bakal dikorbankeun ku Abah nya eta dipalebah sieunna Bah lantaran geus jelas lamun hiji pagawean aya hubunganna jeung kuburan nu anyar komo anyar keneh pasti loba kasieun kulantaran kitu kuring rek nanya ka Abah sakali deui na sanggup ngorbankeun badan nu bakal dilegleg ku rasa sieun lantaran Abah tukang sieun jeung kasohor borangan cik jawab heula ku Abah ngarah teu matak gagal di tengah jalan pokona mah rencana urang teh wah langsung ngahina Mang Ucin lantaran nu boga panyakit borangan teh lain Abah wungkul dalam Mang Ucin ge apan sarua kurangan buktina basa diudag-udag samak meningihan sorangan geuninganan cek Bah Aok rada nyerenge seurik koneng lantaran dina hatena nya ngarasa hoream ari kudu ngintip kuburan tengah peuting rumasa kuring ge Bah tapi di sakalieun ayeuna mah kuring teh geus teu borangan malah lamun perlu mah kuring wani indit sorangan ngintip kuburan Mang Itok tengah peuting bisi teu percaya Abah sok ku Abah tuturkeun keur bukti wungkul ieu mah maroy terasa daya ieu mah sarua jeung Mang Jaya wanian lah kudu ngaliwat ka kuburan tengah peuting bisi teu percaya sok para mitra buktikeun yeuh tuturkeun di tukang sarua jeung bohong dasar ai basa biasa di ukal ekol siga nu heueuh diplomasi wargi sadaya diplomasi we ngaurang teraskeun nya ari kitu Mang Ucin we atuh sorangan kun Abah mah atuh rek percaya kana hasil panalungtikan Mang Ucin we cek Bah Aok rada atoheun ari ngadenge Mang Ucin sanggup indit sorangan kabeneran pisan pikeun Bah Aok lantaran manehna mah hoream deui dari indit sorangan mah teu puguh atuh Bah lantaran kudu aya saksi pikeun ngabuktikeun yen kuring wani indit sorangan da taya hartina atuh indit sorangan mah sabab nu perlu teh ku bukti oge pan apa saksi jadi pan bener henteuna teh kudu aya syarat-syarat di antawisna aya bukti
saksi serang pengakuan gitu. Ayeuna pengakuan abdi nyebut kitu, daya bukti jeung saksi pan ripuh. Kapaksa kudu ini teh duaan jeung Abah minangka saksi. Engge Abah bisa ngabuktikeun kumaha kaayaanana gitu. Cek Mang Ucin teh ereh alasan lantaran arisannya nama manehna ge teu wani ari kudu ini sasorangan mah. Cakakak Bah Aok seuri meninga gagak bakat ku ngarasa bunga ngadengit caritaan Mang Ucin. Lantaran tetela Mang Ucin sarua borangan, pok Bah Aok nyarita deui. Hehehe bisa ari Mang Ucin ya. Pada sarua we jeung Abah borangan atuh. Lantaran ari kudu disaksian ku Abah mah teu kasebut sorangan atuh buat angger we duaan meureun sanajan jeung saksi oge. Nya kitu bah. Tapi kulantaran urang geus asak badami kapaksa we urang teh hari ini sanajan teu pati wani ge bah macarana we pokona mah pikeun ngabuktikeun apaan. Sabab lamun teu indit mah matak sial bah. Lantaran urang teh geus ampir pasea prabu caturetan pabukur. Ari rek dibuktikeun kalah ka mundur, pan goreng da teh bah. Cek Mang Ucin bari nyerenge nyeungsirikeun kalakuanana sorangan. Nu ngadon patorong-torong jeung Bah Aok malebutkeun caturetan pabukur, ari Bah Aok pok nyarita. Nya dipikir-pikir mah bener tah. Omongan urang teh bener pisan. Jadi kalakuan teh merebutkeun balung tanpa eusi. Malebutkeun caturetan pabukur ngan saukur caritaan diparebutkeun bari eueuh buktina. Nya lah. Ayo atulah natuna naha Abah ge. Da Abah ge lah. Moal borangan ari ini duaan mah. Nam lah. Namun sieun saeutik mah urang teuy we lah ka sieun teh. Piraku teh da ku huis onaman mah. Cek Bah Aok bari meulitkeun deui totopongna jiga nu geus hayang indit. Ari Mang Ucin barang nempo Bah Aok geus make deui totopongna. Disangkana singkil ngajak indit, pok Mang Ucin nyarita bari gutak-gitak jiga teu ngeunah dieu. Ulah rusuh teuing bah. Oke daguan heula sakedeung. Kuring rek bebeja heula ka pamajikan bisi leungiteun. Jabati kitu apaan kudu singkil urang teh. Malah lamun perlu mah kudu moal bedog segala rupa bisi aya bancang pakewu. Cek Mang Ucin bari jung nangtung lalaunan jiga nu hoream. Bah Aok pok ngajawab. Hish, nyanyi atuh kudu sing saringset urang teh. Carincing page kancing saringset page iket kitu tak. Lantaran di lain-lain ge apaan bakal nyang hareupan hiji bahaya. Jung buru-buru dangdan urang teh mengpeung sore kene. Cek Bah Aok bari jung manehna nangtung terus disalin baju jeung calana paranti nyaba. Mang Ucin teu nyarita deui kalah leos ninggalkeun imah Bah Aok rek balik heula ka imahna. Para mitra kaum dangu. Beuleut setengah jam ti harita. Di sisi lembur Cihanjuang aya dua jalma keur ngaleumpang ngajugjug ka astana. Eta dua jalma tayalian iwal ti Bah Aok jeung Mang Ucin. Nu rek ngarintip kuburan Mang Itok teh. Laleumpang disaksian ku bulan anu ngan sapasi jeung jutaan bentang nu baranang di langit. Tapi sanajan bulan ngan sapasi ge kaayaan peuting harita teh caang pisan lantaran langit kacida bengrasna. Katamah-tamah kacaangan ku cahaya bentang nu kacida lobana. Sora gaang menireang dipiring ku sora jangkrik jeung cihcir. Dialokan ku sora lonok jeung loklok. Dipasieup ku sora bueuk. Malah sakapeung sok pacampur jeung sora anjing nu babaung. Hawar-hawar ti kajauhan. Sanggeus laleumpang kira-kira 500 meter jauhna. Reg Mang Ucin nu leumpang ti heula eureun. Reg Bah Aok ti ngilu eureun, malah pok Bah Aok menyarita bangun nu rada hoream. Aduh. Capek Abah teh Mang Ucin nya duh. Urang arudud heula ye itung-itung ngumpulkeun dalam hutan. Ameh teu borangan. Cek Bah Aok bari ku siwal ngaluarkeun dompet bako, terus ngalinting nyieun rokok daun kawung. Telila pelenyun Bah Aok udud salse pisan ari Mang Ucin pok nyarita. Nya soklah sing wareg heula bah ududna. Sabab engke mah lamun geus aya di astana teu meunang udud bah. Ari perlu ngajak eureun teh. Ka Abah kuring teh lain rek ngajak udud tapi rek padamin pamungkas ieu. Lantaran engke moal bisa laluasa nyarita ari geus di jero astana mah. Ceuk Mang Ucin nyaritana eureun heula diselang ku nyeungeut heula rokona. Sanggeus kitu Bah Aok terus nyelang deui nyarita.
sok sing asa kula badami ngarang engke tengah tog ari papanggih jeung notifikasieun. Lamun geus sadia mah pan moal soak lantaran di moal-moal ge tang tu aya pikasieun urang teh. Kieu carana bah. Lamun aya notifikasieun omat ulah rek lumpat. Tapi sabisa-bisa kudu cicing bisi cilaka ku pola sorangan. Pan matak leuwih ripuh lamun kitu mah. Dah pikeun ngajaga hal eta kapaksa awak abah rek dicangcang kana awak kuring. Lantaran lamun teu kitu pasti bakal kabur pangheulana abah teh. Cek Mang Ucin bari nyerengeh ka Bah Aok. Pok Bah Aok nyarita rada nyereng. Wah, na make kudu dicangcang sagala rupa Mang Ucin. Nek Mang Ucin bakal kabur pangheulana. Ari abah mah geus yakin moal kabur teh puguh. Tapi demi pikeun ngajaga persatuan teu naon abah. Sanajan rek dicangcang ge. Ngan rek kunaon aliana atuh da lain ari ku areui mah da moal kuateun meureun pabetot-betot ge. Wah, tong salempang bah. Lantaran kuring bisa dia tamang ti imah kene. Malah jiga nama moal pegat kulima ya kulimaan ye. Sabab tamang injuk segede inung suku. Kumarek ditalianan aya. Rek talian aya napa? Cek Mang Ucin bari terus ngalaan tamang nu dibeulitkeun kana cangkeng. Barang breh tetetela meuni segede inung suku. Bah Aok colohok bengong mata simeuteun. Teu dapok nyarita deui bari colohok bengong. Waduh. Kacida pisan Mang Ucin mah aduh. Mani sasangkleng kieu lalampahan teh. Kawas rek nalian muning we. Lain tamang atuh anu kawas kieu Mang Ucin. Tapi dadung pingaranheuna teh. Hari segede inung suku kieu mah. Bu, meuni saruakeun jeung muning abah teh. Cek Bah Aok gogodag bakat ku ngarasa kaget. Mang Ucin pok nyarita deui. Hari abah bat kitu. Apaan meh buat, bah? Darugi atuh dicangcang ku tamang leutik mah. Lantaran jabati bisa pegat teh, peureuss di tamang leutik mah. Lamun kudadung apaan kuat meureun. Jadi boh abah, boh kuring tang tu moal bisa kabur. Bari ninggalkeun kitu tah. Urang teh kudu sapapait sama manis, sabagja sacilaka. Jeung batur sakanang mah ulah silih rengan jeung silih kebruskeun. Lamun perlu mah supaya ulah kabur nya talian we tunaha. Lagi talian deui na bah. Wah teu kudu ayeuna atuh lah. Engke we lamun geus di astana. Lantaran lamun di talian teh ayeuna mah tak karagok leumpang atuh. Hayu urang ari ini deui. Ceuk Bah Aok bari init pangheulana. Jiga nu heueuh ludeungan padahal hoream bisi Mang Ucin maksa ngajak silih cangcang teh para mitra kana cangkeng. Maksudna Bah Aok lamun kabardag mah rek kabur bae ti heula. Mang Ucin nempo Bah Aok ti heula. Rada guliga hatena lantaran disangkana nyaan Bah Aok geus jadi wanian. Beraduanana maraju ngajugjug ka astana. Nungan kari saeutik deui. Tapi sanajan Mang Ucin geus percaya kana wani-kawani Bah Aok ge. Ati-ati mah anger ceuk pipikiran Mang Ucin. Lamun Bah Aok kabur rek dieureud ku tamang nu geus disadiakeun. Teu lila antarana Mang Ucin jeung Bah Aok geus terepi ka astana. Ngan samemeh ngadeuketan kuburan Mang Itok, pok Bah Aok ngaharewos ka Mang Ucin. Ku Mang Ucin. Sok Mang Ucin teh heula ngarah teu kudu tatanya deui, lantaran abah mah teu nyaho ka mana manehna nu rek dituju teh. Matak nu kudu teh heula teh Mang Ucin. Cek Bah Aok ngaranag heula leumpangna. Gancang ku Mang Ucin dijawab. Make kudu tatanya segala rupa. Nama kaditu deket tangkal samoja. Ulah deket teuing kana kuburan Mang Itok teh bisi kagareuwakeun lamun aya naon. Sok abah ti heula kagok lah. Oh mending Mang Ucin kudu ti heula. Kun abah paneuri sing percaya we da moal kabur abah teh. His lain kitu bah tapi mun ngarageneng we lah. Leumpang na ngarah adilnya. Satuju henteu bah. Cek Mang Ucin bari neuteup ka Bah Aok. Ari leungeun geus disiap-siapkeun. Rek ngeurad cangkeng Bah Aok. Tamang nu geus beunang nyangreudkeun teh dicekelan. Tah bener kieu mah atuh. Hayu urang ari nit ah. Cek Bah Aok rada haneueul sigana teh. Lantaran maksud mah hayang paneuri rek lumpat balik ka lemur tapi ka era aya kene kapaksa bae nurut kana kahayang Mang Ucin. Ari Mang Ucin pok deui nyarita lalaunan. Syukur ari satuju mah bah. Cek Mang Ucin terus leumpang ngareneng jeung Bah Aok. Bari ngeteyep leumpang sakilat Mang Ucin ngeuradkeun tamang kuriwel siut plus awak Bah Aok kaeureud seret ditarik ku Mang Ucin sakaligus.
sakilat geus nyangre dina cangkeng. Bahaok teh puguh bahaok ngarenyag ampir ngakurowok bekat kuruwas. Untung teu tulus ngagero, kaburu inget sarta pok nyaritan. Waduh, Mang Ucin mah licik ngabongohan ka Abah yeuh, cek bahaok keheuleun di bongohan. Tapi teu bisa majar kumaha. Da geus eleset, ari Mang Ucin pok ngajawab saperluna. Walau bacatur balah. Ayeuna teh aya waktu keur nyarita, hayu teu terkeun kuring. Cek Mang Ucin tegas pisan. Padahal ari dina hatena mah ngeuh keuing sirikeun kalakuan bahaok. Malah bari lempang ngagusur bahaok pok ngamong sajeroning hatena. Sia. Teu burung beunang manusia borangan teh. Dikira aing teu ngarti kana siasat maneh si Aok. Aing nyaho sia. Pangnanyeun mung teh heula trek mabur ninggalkeun aing. Cek gerentes hate Mang Ucin. Terus lempang bari ngagusur bahaok. Nu tadaekeun di nyarita. Dina dada bahaok meninggalkeun luka keheul jeung kaamek ka Mang Ucin. Tapi rek ngambek teu wani da geus janji rek daek dicangcang cangkeng. Kapaksa nurut kana kahayang Mang Ucin. Mang Ucin harita teu terus malah milih tempat nu sakira buni. Tapi bisa awas ka palebah kuburan Mang Itok. Sanggeus manggih hiji tempat nyaeta hanapeun tangkal samoja. Geuk Mang Ucin diuk dina batu bari pok nyarita. Tah, di dieu mah jigana halus tempat teh bah yeuh. Citaksir ku Abah yeuna nah bisa sidik ka palebah kuburan Mang Itok. Ceuk Mang Ucin ngareret ka Bahaok nu keur nyambedut. Teuing ngatunya hanya ka waktuna kaburu beak deui teh.